Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Irfan Imanuddin ti kelas 10 MIPA 2. Abdi di dieu bade ngawawancara teteh ngeunaan dampak COVID-19. Mangga teh tepangkeun wasta sareng padamelanana. Tepangkeun wasta abi Intan Dwi Riyandini, abi damel di Pemda. Kumaha dampak COVID-19 karena kaayaan sadidinten teteh? COVID-19 gaduh dua dampak positif sareng dampak negatif. Positifna abi kenging waktos nu berkualitas sareng keluargi serta gaduh kebiasaan anu sehat sapertos asupanangan sareng nganggo masker ka mana-mana. Dampak negatifna segala kegiatan jadi terbatas, ya jadi kabatas, sareng teu tiasa jalan-jalan, teu tiasa silaturahmi sareng keluargi nu jauh, teu tiasa patepang sareng rerencangan. Kumaha cara teteh mayunan dampak COVID-19 ieu? Mayunan COVID-19 carana patuh ka pamarentah sareng nerapkeun protokol 5M. Kumaha pendapat teteh ngeunaan KBM daring? KBM daring teh gaduh dua dampak oge nya, dampak positif sareng dampak negatif. Positifna siswa-siswa tiasa nganggo teknologi sareng aplikasi anu kahubung ka internet gitu. Dampak negatifna siswa teu tiasa komunikasi dua arah sareng guruna. Siswa jadi teu tiasa ngartos gitu kanu materi nu diajarkeun gitu. Sareng siswa teu patepang sareng guru jeung ieu rerencanganna sapertos kitu. Naon harapan teteh kapayuna sabada COVID-19 ieu? Harapanana COVID-19 enggal rengsena aktivitas balik ka normal sareng kebiasaan anu sehat tetap dilakukan ku masyarakat. Hatur nuhun teteh kanggo waktosna. Mun sakitu wawancara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.